Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Kemala Siti Musdalifah ti kelas 12 IPA hiji. Di dieu simkuring bade nyaritakeun carita wayang anu jejerna tadegi di Leuweung Dandaka. Marica ngarobah wujud jadi kidang, lain kidang sambarangan bulu herang tanding emas tunduk bodas badis perak. Piraku cenah Dewi Sinta teka taji tuluy hayang ngapimilik ti aalit Dewi Sinta kacida mehemanana kana sasatoan di kapeuten tempat anjeunna linggih sadi dinten Ramana ngahajang ngingu rupi-rupi sato. Saparantos Sinta kabita pasi ngurihit ka salakina nitah newak kidang emas. Ceki Marica yakin ari Rama apan sakitu deudeuhna ka pamajikan. Naon wae kahayang Dewi Sinta satekah polah tangtu ditedunan. Mangsa eta pisan salira Prabu ulah eleh palinceung. Dewi Sinta buru-buru iwat canda kabur ka Alengka. Dasar pikasebeleun si Rama moal gagabah ninggalkeun pamajikanana pasti dititipkeun heula ka Laksmana. Meh wae aya tungtung suku nyasar kana beungeutna. Sakedap Gusti Marica ngahalangkeun dampal leungeun nu rek najong kapaksa metot deui sukuna. Sabot diudag-udag abdi dalem bakal gogorowokan niron-niron sola Sri Rama. Ngadenge lanceukna menta tulung pamohalan Laksmana cicingeun. Hebat maneh Rahwana bedah ka bunga. Seuring ngahahah kacida sagara matak. Sayagikeun kareta kancana keprak prajurit Alengka saloba-lobana. Keupung Leuweung Dandaka. Tungguan parentah Marica. Sora Rahwana handaruan marentah ponggana liana. Karaton Alengka ampir suwung. Iwal Sarpakanaka kantun Kumbakarna sareng Wibisana. Saged Rama nyiapkeun pakarang panah rante lengkep sareng gondewana niat anjeunna kidang bade dijiret sukuna. Sieun kabujeng ical boboran Rama kesit ngudag ka Palihidul megat palumpateunana. Rama kekerot kidang terus diudag leus ngiles tina paningal Sinta jeung Laksmana. Di awang-awang Rahwana bea karep nguji kana akal Marica. Tinggal nungguan ketak Marica saterusna. Ngakalan sangkan Laksmana ninggalkeun Sinta. Tulung, lamat-lamat aya suara menta tulung. Sinta curinghak panglunguna dipuseurkeun neugeus-neugeus sora anu mundut tulung. Naha dadanguan teh percis soanteun si Rama. Beuki sidik nya yakin soanteun si Rama. Pasti ngalaman katide rasa boati geblus kana jurang atawa diancam sato galak. Rai Laksmana naha teu kadangu raka salira nyuhunkeun tulung. Laksmana keukeuh mugen anjeunna milih pageuh nyepeng kasawuran rakana. Sabot kitu sora anu tulung-tulungan beuki lami kadanguna beuki seuring. Sae tuang rayina ayeuna keneh seja miyos nusulan si Rama. Nanging naon bae akibatna mangga tanggel ku salira. Lajeng Laksmana ngadamel gurat ngurilingan Sinta. Nganggo pakarang ajenan. Garis tengahna kanten 50 depa upami salira leres seja manutan si Rama peupeujeuh ulah karua tina wateus ieu buleudan. Bujeng-bujeng awak sakujur dalah sabuku curug dipahing pisan upami aya anu wani ngaliwatan gurat moal saha anu nanggung akibatna. Laksmana kapasa ngintunkeun Sinta.